warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana nu dipika hormat Bapak Ruci salaku guru basa Sunda sareng rerencangan nu abdi banggakeun. Satajana hatur nuhun kanggo waktosna nu tos dipasihan ke kelompok 4. Tepangkeun nami abdi Livandro Agnelia salaku moderator anu membimbing presentasi ayeuna. Satajana abdi bade nepangkeun rerencangan abdi aya Daiva Evan, Devanio, Muhammad Arbi, Gina, M. Rafka, sareng Neng Kurmia. Dina kesempatan ieu abdi bade nyanggakeun presentasi ngeunaan dongeng. Naon eta dongeng? Teknik nulis dongeng, teknik maca dongeng, teknik ngadongeng. Ayo urang kawitan ka materi hiji. Jadi anu pertama abdi bade jelaskeun nyaeta naon eta dongeng. Dongeng teh nyaeta carita rekaan atawa carita anu biasana diceritakeun secara turun-temurun dina masyarakat. Jenis-jenisna teh aya loba, aya fabel, aya sasakala, aya oge babad. Nah, anu abdi sareng kelompok abdi bade jelaskeun nyaeta tips and trick tina nyaritana, macana sareng nulisna. Anu pertama dijelaskeun nyaeta nulis ku baturan abdi anu selanjutna. Hatur nuhun ka pamateri hiji. Ayo urang lanjut ka pamateri 2. Jelaskeun teknik nu dina dongeng. Nu kahiji nentukeun tema jeung amanat nu ditepikeun. Nu kadua nyieun tokoh jeung latar. Nu katilu nyusun galur cerita basa jan kopa ngagunakeun basa nu basajan jeung imajinatif supaya gampang dimengerti jeung pikareseupeun. 5. Nambahan unsur fantasi atawa kaajaiban anu khas tina dongeng. 6. Nyiapkeun paguneman sangkan carita leuwih hirup. 7. Ngahontal tungtung ku amanat anu eces. Hatur nuhun pamateri 2. Ayo urang lanjut ka pamateri 3. Teknik maca dongeng. 1. Fokus kana genre. 2. Ngidentifikasi konflikna. 3. Milarian piwuruk moral. 4. Maca sababaraha kali. 5. Ngadamal ringkesan. Hatur nuhun pamateri 3. Ayo urang lanjut ka pamateri 4. Teknik dongeng aya 7 rupa. Nu kahiji ngarti heula eusi carita samemeh dibacakeun. Anu kadua ngagunakeun intonasi nurutkeun suasana carita. Anu katilu ngabedakeun suara tokoh ameh leuwih hirup. Anu kaopat ngatur laju maca jeung eureun dina bagian carita anu penting. Anu kalima ngagunakeun ekspresi jeung gerakan nalika maca carita. Anu kagenep ngucapkeun kecap kalayan eces. Anu katujuh nendeskeun amanat atawa piwulang dina tungtung carita. Genap. Tah jadi dongeng teh nyaeta carita rekaan atawa carita nu biasana dibawakeun turun-tumurun ku masyarakat. Dina ngadongeng ge aya teknik-teknikna nyaeta teknik nulis dongeng, teknik maca dongeng sareng teknik ngadongengna. Nu tos dipawarkeun ku kelompok 4. Sakitu nu tos dipawarkeun ka kelompok 4. Sateuacanna hatur nuhun. Hapunten bila aya kalepatan kata sareng perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.